jeung abdi mamaotan ku Gusti bari kaayaan pasrah ka Gusti. Ieu hese ge urang pasrah. Nu bantek jelema diangkat jadi wali pasrah ka Allah na 100%. Satungtung can pasrah ka Allah kajenting zikir bae, maca sholawat bae, naon bae ibadat tahajud datang ka bariru harideung tarang. Can pasrah ka Allah moal diangkat jadi wali. Pasrah 100% ka Allah, pasrah eta diangkat jadi wali. Keur dibere urang sehat pasrah ja sehat teh nu Gusti nyangakeun sadaya-daya abdi mah teu ngaku sehat teh nu Gusti ku abdi bade disyukuri sehat teh bade digunakeun sakumaha parentah Gusti pasrah ka Gusti. Ketika Gusti mere muriang atuh Gusti jeung muriang ge ti Gusti. Eueuh hiji panyakit lamun lain ti Gusti adapun jelema mangan saukur sebab-sabab kadaharan sebab-sabab cuaca dengan sakadar sebab-sabab jakadaran nu Gusti inuman anu Gusti cuaca teh nu Gusti maka tu abdi ku ari dibere muriang abdi nu Gusti panyakit nu Gusti dientepkeun ka abdi anu Gusti nyangakeun sadaya-daya mangga ieu gering teh ku abdi dipasrahkeun ka Gusti keur ngaji mah bener kakarak dibere sales bae. Aduh, skutu takut teteh. Urang usaha ku ari dibere maju nyangakeun sadaya-daya Gusti. Ieu harta janu Gusti abdi teh nu Gusti dilindeukeun harta ku Gusti ka abdi. Abdi teh ku ari keur aya dina nikmat harta mangga ku abdi. Maka ku abdi rek disangakeun ka Gusti sesuai jeung parentah Gusti. Moal ku abdi dipake maksiat. Menang 2 bulan kemudian bangkrut usahana. Abdi ti Gusti dagang ge tanagana ti Gusti kajaho abdi ti Gusti relasi-relasi ti Gusti sagala rupa ge jadi gerakeun ku Gusti ku ari relasi teu daek meuli ka abdi bos teu daek kaluarkeun barang ka abdi padahal mah duit aya di abdi sagala rupa aya di abdi tapi eueuh kesempatan ieu teh nang Gusti deui boro-boro bos ngaluarkeun barang nu aya ge dibawaan ku batur ludes kabeh rugi nyangakeun sadaya-daya ka Gusti. Dukun moal maju lamun pasrah kieu dukun moal maju pasrah jasa. Gusti abdi boga kabogo geus sataun abdi bebenean jeung manehanana geus aya janji setia sehidup semati abdi teh geus janji ka cai jadi saleuwi ka darat jadi salogak tapi ternyata Gusti aya cocodot bebene abdi dibawa ku cocodot jangakeun sadaya-daya abdi nu Gusti itu bebene abdi nu Gusti cocodot ge nu Gusti mangga abdi madak neangan gantina bae jayakeun urang Lampung putih geulis sanajan galak pasrah ka Gusti geus masyaallah eueuh pasrah kitu. Nah, eta keur carita-carita kos kitu tah. Ku ari salat pasrah. Urang hese pasrah kan. Urang mah ieu nangtung teh urang mah maksakeun. Ruku maksakeun lain pasrah. Sujud ge urang mah maksakeun lain pasrah. Babacaan ge urang mah maksakeun lain pasrah. Oh, mau boga janji mah. Urang salat magrib aja ditungguan ku jeung tungguan ulah Gusti aing salat teh ke pangeran. Soalnya Allah Akbar boling siap kita sholat kos gitu jasa enggak sholat gas cepat amat jumping-jumpingkan eta lain pasrah nah timimiti wuduna pasrah ka Allah abdi nu Gusti gerak nu Gusti cai nu Gusti ngocor nageh ku Gusti
kuari abdi wudu titaku Gusti teu aya nu abdian sadayana ge nu Gusti pasrah lain sungut ieu keur nyaritakeun rasa pasrah abeh urang bisa mulai beres ngala wudu terus urang make baju Gusti dititahna ge katuh heula tayamun ngaranna ngasupkeun bajuna ge katuh heula terus kenca terus dikacingkeun ku urang ieu make baju teh Gusti karena Gusti lain karena sasaha anu intina mah ieu teh nutupan aurat deka Gusti adapun urusan aurat nama sakadar baina surah wa rukbah tapi kadieu nama tambahan ku adab abdi teh jore ja aya baju teh lamun sakadar baju nu biasa bae mah ieu baju ti Gusti deuk ka Gusti keun teu hayang kadeuleu ku sasangan ku Gusti beja pamere Gusti masyaallah ake samping gitu keneh berangkat orang abdi dek menuju masjid padahal mah ibadah ka Gusti mah teu kudu di masjid ja Gusti mah di mana ge aya tapi pan aya parentah Gusti di masjid mah bisa berjamaah maka abdi teh ieu lempang teh di jero parentah Gusti lantaran dek ngaharep ka Gusti melalui berjamaah geus di jalan aja tungku di imah deka masjid teh sangkilang aya zimba ge teh kadeuleu urang kecuali susuna gede siapa kitu bae sih pasrahna setengah-setengah untuk ngamandeka masjid nele susu ngejebleh atuh tahiyatna ge lain asyhadu alla ilaha illallah nunjuk ka Allah orangan inget ka susu gejebleh teu beres ulah lu baleul lu akliat Allah pereng datang ke masjid pasrah urang belajar pasrah teh hese belajar pasrah hese lamun urang geus bisa belajar pasrah leuleus awakna awak leuleus pasrah teh leuleus coba nu pasrah mah kan leuleus nu pasrah mah leuleus embe dek dipencit pasrah leuleus tapi embe dek dipencit berontak bo dicekelan kuduaan kutiluan kopatan gak wasek eta berontak ngaran tapi lamun pasrah leuleus urang be contoh urang lamun pasrah leuleus ka Allah leuleus geus atuh urang ku aya manantung Gusti masjid nu Gusti nangtungna ge ieu teh ti Gusti Gusti mah maha uning aja abdi teh ciptaan Gusti dilempangkeun ge ku Gusti ditangtungkeun teh ku ari di dieu ku Gusti teu kudu bebeja sabenerna mah ka Gusti Gusti mah maha uninga nu mantak Muhammadiyah mah langsung Allahu Akbar Wahabi mah langsung Allahu Akbar salah teu salah Muhammadiyah teu make usuli teu salah langsung aja Allah mah nyahuan dia Allahu Akbar mantek Muhammadiyah hebat itu asana sia jadi Muhammadiyah kabeh ya Wahabi ge Allahu Akbar kok urang mah make usuli tamrina ieu teh ngalempengkeun hate aing geus lempeng mah ka hate ulah usoli dilempengkeun hate teh teh menghadap ka Gusti Allah besi ngolembar diusolikeun sholli fardhul maghribi salasa rakaat usah kitu usoli ge sok anu salah pugu maghrib sholli fardhu subhi aduh tinggal anak nanuk ngamakmumpan subuh sih asana kunut enggak ya kan ini maghrib toel mun anak mah bah salah lain subuh maghrib bah abah ieu keur puyeng emang kunaon bah utang ka bawa ka salat tuh sholli fardhul maghribi salasa mustaqim padahal teh kudu dibejaan atuh Gusti urang di dinya ge nang Allah lempang nang Allah nangtung nang Allah ngan urang nah
Allah menelekan orang tiasa didelekan, Allah menyawan orang tiasa dikajauhkan, Allah mengadenge orang tiasa didengekeun supaya boga asa rasa mantep kan Allahu Akbar nemah jasa bakal kebal sholat ge ku nemah mah sebab Allah na aya keur ngagerakeun urang keur nelekeun urang atuh urang nikmat jeung pangeran mulai cara tadi sholat tungguan salli Allahu Akbar gari magun dolin loh baik dolin beres teu asa jeung Allah teh salat kos kitu no ieu rasa ieu ge mantap wa tawaffana muslimin mautkeun Nabi Gusti dalam keadaan pasrah.